moyang teh nyambung jeung alam, Sampurasun. nyambung jeung rasa syukur. Ari moyan teh nyambung jeung alam, nyambung oge jeung rasa syukur. Ari panon poe isuk-isuk, lain ngan ukur ngageingkeun alam, tapi ngageingkeun imun awak urang. Ari panon poe isuk, jam TV nepi ka kami, lain ngan ngaduikeun alam, tapi oge ngaduikeun imun awak urang. Vitamin D panon poe mah tulang-tulang jadi kuat, hate jadi happy, jeung ngurangi kana stres. Vitamin D panon poe mah tulang-tulang jadi kuat, hate leuwih happy jeung ngurangan stres. Sanes ukur jasmani, tapi batin oge leuwih tanter moyan teh kawas terapi alam. Tanpa ongkos, tanpa alam, tapi kacida masalah. Kadang moyan teh bisa dipake waktu pikeun neangan diri sorangan. Kadang moyan teh bisa dipake waktu keur neangan diri sorangan jali kumpul. Bari musep kahadean Gusti, mikiran kahirupan ngarasakeun napas eta waktu sepi tapi pinuh. Ku rasa syukur dunia nurani bisa eureun.